diajar tina kagagalan nur makrifat datang dunya bakal sujud ka anjeun laras di mana nur makrifat datang dunya bakal sujud ngan kade maneh ulah diperbudak ku dunya jeung ku hawa nafsu jauh deketan Allah deketan pangeran salengkah maneh ngadeketan Allah maka Allah bakal 100 lengkah ngadeketan maneh sabalikna 100 lengkah maneh ngajauhan pangeran pangeran bakal 100 lengkah ngajauhan maneh dawu cing ingat wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui jeung pitulungna jeung rahmatna jeung awasna jeung dengena jeung ambeuna nanu saha eta leres dawuh kaulanun apan lahaola urang teu ngaboga-boga matak ulah salah ngagunakeunana sabab yakin bakal jadi saksi di yaumil akhir eta anggota badan anu aya di awak maneh